ieu keur carita Kangjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan eueuh masalah heulanan masyaallah. Nah kadua kari wazaril ladzina takhadzu dinahum tinggalkeun ku ajan Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma nyemah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim nomor katiluna kudunya heula hakna dina agama kudu kumaha nu sabenerna hak dina agama adalah allazi yansuruddin li ajli annahu qamad dalil ala annahu hakul wasidkun wasabun tanjerkeun agama ulah lalagaan ulah aya laibu walahun dengan cara argumen-argumen Islam dalil-dalil kekuatan Islam tanjerkeun bejakeun haram haram halal halal ialah nu bener, ialah nu salah, ialah nu halal, ialah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh ieu haram, oh ieu halal. Kos gitulah nanjerkeun agama secara pendidikan heulana. Terus beja-bejakeun. Nah, kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang, agama teh ngan saukur dengunganna doang, jero mah aya muatan-muatan lain agama. فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة وغلبة الخصم وجمع الأموال فهو نصر الدين للدنيا hilak bakal cilaka anu didengungkeun mah agama kunyana nu diomongkeun mah agama label agama moto agama misi suarana agama tapi horeng di jero nama liat tawassalu bihi akhlil manasib ngan sakadar hayang agung doang golongan organisasi supaya kadengena gede atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan agama teh ngan sakadar jadi jembatan atau caraje jangan luhurkeun dirina kahiji tahta kahiji posisi riasa atau golabatil khosmi perseteruan germejena perseteruan ieu organisasi atau parpol digedekeun ku urang nama Islam hanya untuk perseteruan dunia atau wajamil amwal ngan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya kabeli sekupi kabeli apansa jang kabeli anu tak ieu make atas nama Islam tapi nu jelas man nasaruddin lidunya ha ieu mah bakal cilakanin cilaka kuari pas jasa ayat ieu lamun aya jelema di parpol make Islam padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan padahal misina hanya untuk golongan padahal misina hanya untuk dunia bae kana agama nah ieu hilak bin hilak ta eta teh asup kana ayat ieu wadzaril ladzina takhadzu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun kumaneh wahai kiai jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang hanya sakadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan hanya sekedar kegedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan jang sakadar nganterkeun kana mansib jang sakadar nganterkeun kana riasah hanya jadi kepemimpinan doang hayang jadi menteri di parpol make Islam hayang jadi presiden parpol make Islam tah tinggalkeun wadzaril ladzina takhadzu dinahum laiba walahwa tinggalkeun ulah mimilu kos kitu kecuali orang musyawarah kabehan yu urang nyieun partai politik napas Islam siapkeun ku urang sagala-galana ulah aya semu-semu di dinya teh tangan ku urang jang pemimpin partaina saha jang ketua saha jang wakil saha jang bendaharana saha
jangan seksi itu lain-lain sebagainya sah lu tegar dina agamana dengan maksud kadanan orang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ke Al-Quran ke Islam atau minimal dikasupkan beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkan ke orang kadinya siap orang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan orang ieu partai politik orang mah Islam bae presiden mah deuk sahabat nu penting urang mah kajungjung agama Islam tah lamun aya kos kitu dukung lamun eueuh wa dzaril ladzina takhadhu dinahum laiba wala tinggalkeun contoh kuari zaman petilu waduh gambar nage Ka'bah pahara jasa aduh hayang naon gitu ngaranna dipilih datang ke gambar nage Ka'bah bagus lain lumayan teh boh keur Ka'bah nu pertama oyag Indonesia henteu goyang goyang mangke koma imah oyag-oyagan wow suara P3 Soeharto datang ka ngeluh mulailah nyian kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar matak jahat biasa Golkar tetapi kapan eueuh misi Islam jadi bae presidennya tetap Soeharto nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya urang rakyat atuh kieu bae sarua apakah aya hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ka undang-undang negara teu aya boro-boro diasupkan kemanusiaan yang adil dan beradab ge deuk dileungitkeun henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab eta bae atuh perkuat teh aja eueuh eta sakitu sahengna petilu teh ganti ku ari mah ku bintang merosot waduh salah ye penataan politik gambarna bintang salah naik deui petilu teh wabah deui geus jaho jerona teu beres muncul di PKB muncul di PNU muncul di berbagai partai-partai Islam hayang Wahabi PKS pilih ku sia PKS moal usoli ka dituna moal marhaba sia ka dituna sing hade sia ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS pan cenah kieu nyaho aing cak Gus Dur kadeleuna doang jenggotan bagus sendal non gara-garana calanana kahandap wow ongkos Sunni luar biasa jero nama Wahabi meles maka kadeuleu bae kamari pas keur sidang kula di ditu teh di jerona aya bugil-bugilan pada eta PKS eta nu kos kitu teh runtuh PKS yes bohong berarti lamun dilaluhurna bae kos kitu komo kahandapna deuk ngomong naon sia emang tiba heula ge teu bagus geus puguh partai FAN Muhammadiyah tama kos kitu mah urang geus teu asing deui ngahiji di dinya jeung Persis ieu nu didukung ku NU PKB eueuh Gus Duran atuh kan kamari ieu ge ngalawan nya ka Gus Dur deuk nu mana deui pilihan urang ku ari mah geus engke mah urang mah ta sirana siratu mana atuh dukungan urang Golkar penjahat agama mah Golkar loba kiai nu tiges leku Golkar baheula ieu mah kenyataan bae ulah kasinggung Golkar mun balik bae ku ari keur ngaji tos kitu kaayaan Golkar mah P3 penuh tipuan dahsyat jasa nipuna PDI atuh tah geus kanyahoan ku urang henteu bau-bau acan ka agama bau ge henteu komo teu leumbah bau ge henteu ayo geus kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu nah carita partai mah kos kieu di urang mah carita partai organisasi kuari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur di omean berangkatna maknya organisasi NU ketuana bisa dibeli ku atut heran aing mah pan cenah dek ngaluhurkeun agama kok bisa dibeli ku atut konde bisa meuli atuh aing mah NU teh kumaha da ti luhur ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden dibisiki nu ayeuna teh agil teh
geus teu kudu nyaho ka jerona lebam kula mah nyaho jeung orang luhur jeung orang NU di luhur kunjungan ka imah dulur kula ngobrol kieu lah kiai cenah teh di jerona NU teh nu ngantak kajenting lawan saha bae sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah tapi kos kitu kaayaanana nu mantak lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirot menghadap heula sakitu ge cukup dina politik mah cenah ge kula mah teu nyaho bagusan teu nyaho sia geus mendingan milu ulah geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana keur acak-acakan ku ari ieu mah keur carita eueuh ceureuh kabeh di organisasi agama hanya jadi lipstik doang artina lipstik teh gincu jadi hartina gincu teh kieu biwir teh dibeureumman bagus amat barang kana cai hideung padahal biwir sia geuneuk sial saguaing kadeuleuna beureum teh eta kos kitu agama ge kos kitu bagus yuk agama barang dikobrehkeun teh jerona sial geuneuk geus puguh parpol mah tah wari urang sikap urang kumaha nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan di organisasi geuneuk agamana urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun ku anjeun partai-partai tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi urang mah urang bae ngaminan bae geus silanan satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh saruajeun transaksi per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan per napas orang teh keur transaksi perintah larangan kuarik dibuktikan kurang nyolok orang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar disolok ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uning lain nauni nggak bisa jabok ngaku sia abdi teh nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar hasilna dibere mobil cek malaikat jabannya ya anak gua seret kana raka seret ieu masuk Golkar diseret pasti jasa bae pokona aing mah geus pastikeun jasa lantaran tah ngacu ka ayat ieu la'iba walahwa zaril ladzina tinggal eta teh lalagahan ngomong agama di Golkar teh lalagaan sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhadhu dinahum la'iba walahwa anya teu kadenge ku cilisia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku cilisia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu ka bener ieu mah keur carita ayat deuk ka mana lumpat aja kos kitu tafsiranana tuh ji supaya jelas ieu mah supaya jelas supaya nyaho bae ade kieu bertiga yai cek malaikat nun kula yai masuk bertiga sumuhun maksudna wow agama beneran bener nyaho setengah naon bae atuh nu petilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina teu aya ajupan yai nyolok bae sekupi cek malaikat zamannya sarua seret rada ke tengah ya rada ke tengah iya kiai PDI iya nyaho teu partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona maksudna dek naon eta teh dek ngaluhurkeun agama henteu tah mah henteu rek agama rek naon atuh rek kikituan bae lah ibawalahwa seret ieu mah jelas jasa ieu seret sareret kabeh aduh ieu mah geus lain diseret ka tengah teh melebes ikir carita wazaril ladzina takhadhu dinahum deuleu kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partena aya eueuh anu teu la'iba walahwa hartina la'iba walahwa teh tadi teh ya liat tawassalu
Jangan nyen cukang lantaran melalui agama akhdil manasib, hayang pangkat wariasa, hayang jadi pamimpin, golabatil khosmi, debat supaya menang, jamil amwal, ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana. Nah iyalah anu nasaruddin lidunya, agama dipakaikan dan dunia. Kumata wazaril ladzina takhadu, tinggal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sing ade. Abah urang ulah salah ketika itu di sidang jaga di Robul Jalil. Saurang mengkan. Ya Allah, ieu timbangan urang di tengah dihisab. Gerokeun saurang jelema neureuleuh kabeh. Wah, tuh kiai urang tuh. Kiai urang tuh coba kumaha tuh kiai urang tuh. Nu baheula make jubah teh tuh. Nu udeng-udengna gede teh. Iya coba. Dideuleuh ku urang, horeng diseret. Cak anak buahna yai bae diseret ku urangnya. Aduh, ngaringis jasa ieu ayat. Ya Karim, Masya Allah, engap ya, si gade. Iya teh kakarak memeh, iya teh memeh ayat perang geus ditaninggalkeun ngabalieur untuk sementara. Kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang. Lain kudu urang ditinggalkeun lain, perang matak perang Kangjeng Nabi jihad fisabilillah. Jang urang kuari lantaran perang geus bae urang mah di jero imah bae magahan ngaji salat geus aya nu kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya ngadoakeun beusi salah ieu beusi salah urang mah nyekeran Al-Qur'an mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana babari urang ngajawabna sia resepna ka mana urang mah ka Golkar nu mantep resep ka Golkar sia kunaon aya karasana urang tuh karasana ban kaganti bae sagana teh tuh kumaha sia bae geus kitu teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia mun nanya mencan kos itu batu los ya, itu. Nges teu kudu kumaha salametkeun. Yeuh tah ayat ieu tah. Awas ya. Pemilu nu bakal datang lamun sambarangan, ieu kacaplok ku ayat ieu sia. Aing mah ngabejakeun doang ieu sia. Aduh, mangkaning Haji Pudole geus kontrak politiknya. Aduh, lainnya na bae loba deui, ngan teu kudu disebutkeun, ngan nyana bae nu aya digigir. Insyaallah wazaril ladzina takhadhu balik lagi mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum laiba wa lahwa tinggalkeun ku anjeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyan teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyan melalui agama padahal jang dunia tinggalkeun moal beres sukos kitu mah hiji panjang gini teh caritana cukup beula sakitu wa gharratsumul hayatud dunya tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia nu dunia nipu ka manehanana pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak ngarau kusiku cek urang Bandung mau tuh hese moal kumpul dia pakai ngarau mah kudu nama ieu mah kusiku atuh acak-acakan. Nah nu dideleuteungan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar ke belah ditu nama hayang rarau dunia teh belah ditu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri geus jadi menteri engke bakal dibui buyeun loba jasa buyeun sabaraha miliar triliun teu kagok masyaallah tah ieu tinggalkeun jelema nu kos karitu cinta dunia mah komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah tinggalkeun jelema anu hese ditungtuna ka Allah atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia tinggalkeun moal beres ya hirup sia kos kitu mah
kurang kumaha jelas atuh Syaikhul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara, lain berarti ditinggalkan terus ke ira-ira deui bere jangan. Nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Terlena ku dunia, jabatan aya di aing, pangkat aya di aing, wilayah aya di aing, kekawasan aya di aing, dunia aya di aing, Indonesia manu aing cek ngana. Sia mah ngontrak kabeh ge. Hayang awe nu mana bae. Siap nu mantap jangan mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana. Ieu kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah. Pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayang nyaho jerona kos kumaha. Mantap aya teu kudu jauh ka Jakarta. Aya deuk dibangun mah hotel di dinya deukeut ngeunjang aing. Tuh dak kabeh kos karar itu. Nah, zaril ladzina takhadhu dina. Hiji jelema anu gitu ngaheureuykeun ka agama. Tinggalkan. Nomor kedua, jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama. Tinggalkan. Mendak Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan, anti Kangjeng Nabi Isa. Tes eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia, hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jang agama, silahkan jeung aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa. Siapa istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan, cinta wilayah. Dua. Mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu. Kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajeungkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah baik. Per jam, per detik, per menit, per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah. Tapi tetep dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cager asal iman ka Allah. Aya jelema lampang usap cager. Aya jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiup pop beres. Bangsa kutil bangsa doton babari tah geus kos kitu. Aya jelema batuk bae aya naon ge ieu kula cenah batuk bae tiup pop. Coba kurang ya batuk bae tiup pop. Aduh manjur jasa manjur kene tah ge ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager ku si kiai eta mah bae manjur kene tah ge teu hese deui ulah deui we ka dinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat. Ulama anti dunia anti jabatan. Hiji we Allah moal kuat ulah milu henteu ulama neuk milu bae. Ulah henteu neuk milu bae. Keukeuh amat hayu atuh. Tapi tetap dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa. Wah, mantep cek eta juga. Sapoe kadua poe kan lapar. Cek Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3. Meuli ngana roti 3. Pas kebenaran geus aya 3 cek ka Kangjeng Nabi Isa kula salat heula. Allahu Akbar. Nyana juga tukang. Nu 3 teh dihakan hiji. Di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah. Allahu Akbar. Nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui. Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi. Emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik maka sok ngaleuwihan guru. Geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui. Waduh cak Kangjeng Nabi Isa. Allahu Akbar. Beres karak ngahari. Cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye? Tah pan 2.
Kamana hiji deui? Juga nyapan kula mau salat tadi. Puguh geus dahar ku nya bandan. Ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba. Eta Ki Golkar teh kitu teh. Pokos heueuh. Cek Kangjeng Nabi Isa ieu tilu pan tilu ka mana ieu hiji deui? Iduka. Pan katingali ku tuan kula mau salat bae di gigireun tuan. Padahal Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho, zahiron wa batinan geus kadeuleu. Ya, cek Kangjeng ieu tes ku aing sia. Guys, berangkat. Sajaroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya. Yang maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa. Duka mun aya mah babuk bae cek Kangjeng. Hebat biasa. Ngomongnya hebat galuihan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar hayang nyaho nya mah babuk bae habek. Pan ngaleuwihan eta ngaranna. Nah, eta kos kitu. Masyaallah. Berangkat deui, sagasa berangkat terus, lapar. Sageusna lapar cek Kangjeng Nabi Isa, kieu. Tuh, aya uncal tuh. Digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa. Iya, uncal, tol. Nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah. Ditepak dong. Pak. Ngegoler, tepak deui, pak. Asak menang manggal. Nya lagi mau lotot bae. Cakna hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti. Cakna ieu kos kieu mah. Kayak meuli roti segala. Ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha. Nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho, kula ge hayang nyaho. Coba ku Gusti tebak coba saha tah. Mun setan-setan, mun jelema-jelema cakna teh. Ti kemabek lah. Eta teger kene, eta teger. Geus dilalagaku kitu ge. Teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema. Tapi di angon wae, heuh dahar. Dahar, beres dahar, geus apa? Geus, tepak deui. Hei, tucal. Go. Udang deui. Bas, berangkat. Cukup. Nya nang tercengah. Kieu babu eta ilmu pohara. Eta ilmu luar biasa cak nya teh, bo, paingan ditadawah orang boga ilmuna. Heeh. Eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya. Cek Kangjeng Nabi Isa. Tambai habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah teh kitu percis kos ge Golkar kos teu boga salah. Nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan. Nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu tuh kula mah kumatuan bae. Itu gua mah akeup ke naon cek jalan. Ayo guys. Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai. Pak. Das cai. Teu oyag-oyagan cai. Lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha? Lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek nya lamun teu ngaku oyag cai. Nyana ngahuleng we. Cek nyana ente. Bener. Ente duka teu masa. Sugan nyaho saha nu ngadaharna? Ente. Berarti kajenting paeh moal ngaku. Kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos kitu. Gengsi teh kos kitu. Pugu nyaho di partai TU agamaan. Agama bae nu diomongkeun teh. Pugu nyaho di pamarentah geus acak-acakan. Ngomong mah bagus bae. Caknya nama teu nyaho meureun. Nu mabok ambalaya, nu korupsi, nu maling di handap pangan sakadar maling kotok, maling kebo di luhur triliunan. Masih keneh gideg keneh mah. Cek Kangjeng Nabi Isa ieu masih keneh moal waka ngabejakeun saha atau teu ngaku. Henteu si kula mah. Embung. Teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak. Ayo guys nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu. Nah, aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya 3 batu geuledes sagegede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cek Kangjeng Nabi Isa ieu bagi 2 urang bagi 3
bagi tilu ieu tajang ente ieu jang anak ieu urang misah jadi lah geus lah urang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kanjeng Nabi Isa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti muhun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujung nama atuh kapleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai ayo lain mah atuh kanyahoan bae tetep atuh padahal mah nyana ulah ngaku kayaknya ngakunya hula cekna atuh ku hayang emas teh cek Kanjeng Nabi Isa siap bener ngaku ho cenah kula ai sia ngaku mah geus tah nu dua jang sia atuh sia nu ngada roti teh nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kanjeng tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah dua cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing guys tinggalkan di dia alhamdulillah tuh ditinggalkan teh pan alhamdulillahnya nama emas geus ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara keur meunjeunna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan pedang geus dikikeun set naon eta emas nusa nu kula lamun sia teu babagi mun teu babagi ieu beuheung tarohana mun babagi salamet sakitu bae aing babagi salamet teu babagi beung cenah dedek sugih teh jadi aing geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main aing si mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu mah salah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat ayo itu mangga cek teh ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayal aing deuk meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun ku aing geus jana dahar paraeh ku aing kabeh mantep biasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya cek nyana geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek jana ieu ide bagus ieu geus beres ya sip geus komitmennya nah sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta kos Pelila datang kuluk naik kuda mau bungkusan tilu nunggu setengah racun atupan tadi ingkekeun deui tadi musyawarah lagi kos gitu datang ulah diingkekeun deui ceger bae atuh langsung bae datang pokol goler bae misah uluna tinggal 2 anak urang bagi 2 jadi berarti hiji setengah nah siap urang balik kan membe balik urang dahar heula atuh dah lahar heula aduh jadi mak lapar teh atuh teu kebel molotot molotot kabehan pan sia molotot mabok aing mabok ye mabok nang racun paeh kabeh emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu 2 mah ku racun
kebal Kangjeng Nabi Isa datang di kadinya jupan ngagoler ya kabeh di luar naon ieu emasna area keneh jelema ngagoler kabeh munajat ka Gusti Allah. Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia kabeneran nu ku abdi geus diserahkeun embung dibaturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujung nama kos kitu tuh namantak mahnya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3 kudu ngajual ke PDI kudu ngajual ke partai kudu ngajual ke kandidat hina amat hanya sekedar menghasilkan nu hina agama nu mulia dijual kadinya naudzubillah min zalik wa min zalik mandak ayalah ayat ieu wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi tegar mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi tegar mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh Masya Allah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anat melo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeun ge bakal modar gitu bae sih hese-hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren muridna geus bararisa salat belajar ninyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge ka dieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nukos gitu mah otomatis kutu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuaing di nonaktifkan pugu barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae pugu bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dirinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabruk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai aya deuk masur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun yeuh dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah basar ai can jadi mah boro-boro sagede urang sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula sagede Abu Bakar Shibli gubernur teh
gubernur berangkat dan nyana kumaha eureun nyana jadi gubernur Sesiri Sikti teh bos terbesar di Baghdad kulantaran manehna can boga ilmu batin resep kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna kayak geus jadi wali kakarak berangkat teh Imam Ghazali geus 13 tahun jadi ulah sok sacablakna sungguh tuh naon jadi bupati jadi gubernur ge kiai ge atuh kiai nu mana nya kiai modal sia ye da ceng pikri tuh ya Allah ya Rabbi magharat sumul hayatun galak gasa dunia jadi orang teh okos kudu bisa kadeulina mah okos do resep padahal teu gitu ulah padahal mah urang teh resep kadeulina kos henteu tipu tah maksudna nu bagus mah kadeulina resep emang bener resep ai urang mah lain emang kadeulina resep padahal mah bener-bener resep atuh sedang tah kos kitu mah apa bisa-bisa hirup jeung Allah Allah nu maha ningali Allah maha nguping Allah maha uninga per detik datang ke urang maot didelekeun ku Gusti Allah sing hade urang gulak-gilek diri urang sing hade jasa sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an dititipan hadis kitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala dua jelema tinggalkeun Muhammad tapi kaditulah wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah wa dzakkir wallahu a'lam